Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dinten ayeuna Bu Iis baris medan ngeunaan kadaharan khas Sunda. Kadaharan khas Sunda anu kahiji nyaeta aya cireng. Singkatan tina cireng nyaeta aci digoreng. Kadaharan khas Sunda anu kadua nyaeta aya awug. Anu katilu nyaeta comro, oncom di jero. Anu kaopat nyaeta aya misro, singkatana amis di jero. Kadaharan khas Sunda salajengna nyaeta aya bandros. Salajengna aya wajit. Kadaharan khas Sunda salajengna nyaeta surabi. Salajengna aya opak. Salajengna aya ranginang. Kadaharan khas Sunda anu pamungkas aya ali agrem. Nah, itu tadi rupa-rupa kadaharan khas Sunda. Ayeuna Bu Iis bade ngahaleuangkeun lagu ngeunaan rupa-rupa kadaharan khas Sunda anu tadi tos disebatkeun. Wilujeng ngadangukeun. Aya cireng sareng awug, aya comro sareng misro, aya bandros sareng wajit teu hilap kana surabi opak ranginang ali agrem. Tah sakitu pedaran ngeunaan kadaharan khas Sunda ti Bu Iis. Hatur nuhun teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.